Teu bisa muka panto gara-gara aya nini-nini. Tah geus kurunyung deui geuninganan tinggal lidak biasa we nu di teteangan teh anak urang teh keur lalieur ieu teh ari meneutan we panto laleungit geuninganan seusehan oge elap ai elap-elap nya ai pek masih horeng teh geuninganan baju oge laleungit urang teh lieur pokona nama jadina teh gara-gara meneutan we panto sigana teh teu kanyahoan ting saha nu nyokotna mada kamari beak kurinyung ayeuna aya nu nyokotan baju teh teuing kumaha lila-lila mah moal boga baju hirup teh kieu wae mah geus lah ayeuna mah urang ngeuretan sayuran ajang nyieun sayur asem jeung tempe orek ieu teh caritana teh jadina teh jadi raruji trek muka panto ge ari dibuka wae urang teh wararegah cara rapenya kudu ngajelaskeun kitu kieu ngomongkeun wae geus pinah teh teuing kudu kumaha anak incu nanya eta teh ai kamari leungit cenah di teteangan ari ayeuna geus aya dihare-harekeun geuning moal poe teh urang teh kaganggu nya sugan aya nu sasadu sugan kumaha eueuh we damang-damang hare-hare we ngaganggu ieu mah batur oge sugan atuh ieu video teh FYP ka budakna atawa ka incuna nya dak.